Engal kan ih ayam mah digandeng meni recetnya cara anak ayam mah kupingkeun aduh kupingkeun yayangku semuanya kupingkeun yeuh Ustad teh bade ngajak yayangku sadayana teh makan di mana di mana aduh aing nyacan terang atuh yayang can terang kuping era represet teh yang sarikeun mundur ulah deketing pamajikan mundur tah kieu kupingkeun ayeuna teh Ustad teh bade ngajak makan di rumah makan anu nuju viral di mana eta aduh Gusti aing aya kalatro kieu ye pamajikan ye aduh ye apa teh dari mancing apa teh oh anu nuju viral eta atuh mata nya atuh Ustad mah da terasa kumaha setuju teh bareka dinya setuju pisan aduh sayang tuh ka Ustad sayang aduh ya kedah kitu atuh ya kupingkeun ya yang ke satu yang mana yang ke satu yang gurame oh siap yang kedua yang mana yang udang ya yang ketilu bakar ikan oh bakar ikan ya yang keempat yang cumi wah tenang tuh Ari wing wah tong ngawal masing-masing fokus mundur dah yep engal kaburu wengi ayo engal aduh engal aya bawel mani recetnya ke sakedap deui yap tuh tos dugi tuh aduh naon aduh ya Allah kuping cut repeh yayangku repeh cut era ku batur aduh aing kampungan kos entaran bara ulin we aya tuh yo tinggal itu nya aduh marukan keun Ustad moal salah mawa atuh nya aya yang tempat pargi dahana ge tinggal aduh Gusti cing sok nyarakeun cicing tuh loba batur cicing aduh betaheun yayangku tinggal itu kasirna oge iya kasirna oge iya cari gerakan ke aduh aing ngaresimkeun dae ya abi heula aduh stop Terang. Tuh di itu tuh bergol. Sia teu balik kawat teh. Apa ieu Pak Ustad teu bareureunang ieu teh. Tempatna enak nya. Ngerakeun aing cicing. Degol. Yap. Kan saya pesankeun aduh kalau ngajanteng ya ampun aing. Hah? Ieu teh nya bakal kabayar urang teh. Aduh, Gusti. Sakieu tempat kos mewah kieu dataran-tarannya. Kos nu teh terang wae kan perusahaan teh atuh ayeuna teh keur maju aya. Nah teh tara-tara urang dicararana ka dieu teh para teh. Kan juga mari mah sibuk anak. Ayo yang. Aduh. Kemana ieu teh pelayan teh dilawainya euy. Degol sia kunaon lila-lila teuing nya Kitu nariweung loba. Oh, antri. Ya. Ya, kupingkeun. Era tuh tinggal di pelayan. Aduh, ya degol siak naon ti teh ngareskeun. Teu beunang. Ya Allah, kieu ari rupa pemajikan teh aing. Loba teh Pak Ustad. Sok yang ke satu lah, yang ke satu mana yang ke satu? Naon yang? Kula mah cobek, ikan nila, keredok, cakangkung. Kangkung sok. Ya yang kedua mana yang kedua? Ya, udang goreng tepung, udang asam manis, udang saus padang, Ya. ayam sambal geledek, ayam cobek, pencok lenca. Woi, Minum nak. Masak, Jus mangga jeung jus
Oh, sok ya ketiga. Pokoknya nama pada sadayana wios aja teh. Kan? Wios sadayana. Si eta Udang goreng tepung, udang bakar, udang asam manis, udang saus padang, udang saus ayam pedas, cumi goreng tepung, cumi asam manis, cumi geus saus padang. kabeh. Si ieu mah gemul dahara. Pokoknya nama pada sadayana teh. Ampun, aing Abi mah hayang cumi bakar we sareng mangga. Terus mangga. Eta hungkul hiji, ieu we habis Ya Bang, ali sadirana matak tuang lagi gitu. Aduh seueur istri mah malu meuning nya teh. karunya bisa teu kabayar eta Sina 10 nya 10. Aku masuk ke sini nih. Jus alpukatna. Empe nya 2 porsi. Tuh. Pak Ustad, aya abi kumaha ieu teh? Marka bagean. Siapa mas Esa cicing? Cicing ke pameran tuh cicing. Jujur ayah tanya. Arya yang tadi pesen naon? Yang. Arya yang Sadayana. Mau ayah di dinya pas acara ka dieu. Siap. Ada pempek bilih hilangnya. Duh, yang. Sendiri patuangan itu. Ka Wasela di mana? Degol aya wae teh. Begitu. Tadi pan mam sambal geuningan. Celanya yang pokokna mah yayang antosan di dieu nya. Siap. Degol kade si ajaga pamajikan Ya, aja. Pak Ustad, tenang deh. Aya modal aja. Ka mana deui? Aya modal lah. Awas ya teu balik ka jaga pamajikan aja. Siap. Yayang. Ya di antosan alaminya. Yasnya ya. Segalanya segala aing mah udah tadi gerak. Si ate make di bengkel atuh da aya nanti ukur leunca jeung cabe. Gerak. Make goreng gawenya kasalah. Ayana ukur leunca jeung cabe geus naon deui atuh. atuh jadi bener sama lah tuh Bae we lah antep cenah modal heula lah. Boleh nama. Udah sama lapar antep cenah modal heula ame tenang ke. kamana nya atuh sia ada ieu teh lila-lila teuing modal teh aduh aing mah selamat aduh Cing Mang Degul pangneangkeun. Oh, siap. Tenang, siap. Si Ayang. jik pangneangkeun Aduh, pamajikan geus buah aing teh teu bararoga duit. Pamajikan kumaha ieu teh? Ada uang sia teh tadi deui. Tapi pan aing teh teu boga duit, gul sia teh. Mah jadi bapak ka dieu atuh si teh. Atuh kreasi we da gul sia teh. Aing Aing ti tadi ngada gua. pon mah. Pamajikan mah bawa balik ku maneh. Wingek balik teh heula. Balik aing kudu teh heula. Jeung Ustad. Sayang heula pamajikan aing. Oh, pamajikan. Kalau ngalawan teh wingek balik. Oh, atuh da aing mah ti tadi. Itu kesal sia teh geus bupan aing teh boga duit. Kadang sia teh balik pamajikan aing balik teh heula. Was lamun nanyakeun aing mah murus kitu degul heuh. Balik teh kuatin nyeri beuteung kitu nya. Akan saya degul sia teh bakal dicarekan ku pamajikan aing anu carerewen. Puguh aing teh kesal kalau pamajikan sakitu opat-opat carerewen da kacida. Akan saya degul bakal maneh anu dicarekan geus puguh aing teh bararoga duit sia. Medok benang dikerjain. Tuh, anjing, aing jadi bingung ke pamajikan si Ustad kumaha ya aing jadi ketempuhanana deui ongko. Buan adat nanti baheula kitu ngan aing jeung aing jadi ketempuhan teh lo. Bingung aduh. Geuning sarare ieu teh. tah geuningan Mang Degul teh kamana sia aya yang teh mah Tah di ditu tuh, tuluy balik bio ge. Teu boga duit. Aingnya cenah heula aing ada baheula. Teu boga duit. Teu boga duit tadi oge. Kurang kata lah kieunya ditipu wae ditipu di baheula nyaan ka urang teh nya geus beteung lapar ya da Kumaha atuh ayeuna? Lah ayeuna mah balik we lah ngeureunanda kesel. Kurang metis di leunca. kumaha aya urang diuk di dieu atuh era kumaha balik urang si janggar gehe teh hiep lah ngadan ngera urang Iya kumaha? heueuh
bebel tehnya.